Masya Allah riweuh nadaki kuno ondangan. Aing lamun teh malain kawinan inu ngondang mending ya. Ieu mah jol ieu ondangan kawinan, jol ieu kawinan. Meuni hareudang aingnya. Heuh. Batur deui nu kawin. Ari aing iraha kawinna. Oh aing jerengkel ekor mah anu ngajak klut sakalian ya. Atuh manuk bae lah duaan. Sajodoh ya pasti nama lah ya manuk ngenu mana boy nu bikang nama ya aing mah teu bisa nyerikeun ya kana manuk lah aing mau mikiran manuk lieur aing kemana itu kang warung aing ngutang rokok aing ya duit teu boga beak pake ondangan. Oh, jelema hiji acan nih anjing nanya. Beuh, pun aing mah. Komandan ieu nya. Abah Dudung. Tapi nu lain teh nyaho aing mah. Aing nyaho dua dong eta teh. Aing ditanya ka Mang itu tuh. Weh, ya tukang warung kamana bae ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tukang taros bah, aing robokna komandan di mana nya? Naon dia nanyakeun komandan? Boh, atuh biasa bae emang ulah kerang-kerang kitu nanyana. Atuh aing mah biasa nage kieu. Lain aya tujuan naon be dia nanyakeun komandan? Henteu atuh Mang, iya ya ngadarkan surat undangan doang jeung komandan. Lain ti tadi dia ngomong. Nuhun Bang, nuhun. Di mana bae rombokna? Kawinan apa ngundang sudatan eta? Kawinan Mang. Kawinan. Oh. Imah komandan mah ya ti dieu nya lurus ka ditu lah. Ke masjid. Nah. Belok kiri, belok kanan, lurus di ka ditu. Tah pas di dinya ke mentok eta imah komandan. Siap Mang, siap. Bener Mang ya. Ondangan deui. Ngondangna kan kawinan deui bae. Untung aing teu meunang. Beuh, mun meunang aing hareudang deui bae. Ayo Bang ya, nuhun ya. Riuh aing ngomong cuma eta. Pusing aing. Lain ngomong nanti si eta. Bade ngomong kenaing uyuhan ku yang teh kedeng. Tapi iyo masih gambar ya tadi aing yo. Tapi kemana nya? Oh, naon eta jelema lapar tak? Naon eta nanti bedahar kitu ku kolotna. Masya Allah. Naon Mang? Biasa bae kenakan putih Jepang. Putih Cina meureun mamang nang Jepang. Ya tanya dia putih Cina. Orang mana gitu dia? Orang Jero Panggirang atuh Mang. Oh, jadi deket sama Jero Panggirang, tetangga lembur kula eta ge. Lain eno nih ka dia tumben. Henteu tuh Mang. Iya, numpang nanya, ai mana komandan di mana? Jauh keneh Kak kanu komandan mah. Emang aya naon gitu endek kanu komandan? Entah tuh Mang, iya, anak mikir surat undangan. Lain loba amat anu ngondang nih bulan ieu nya. Mudah-mudahan lain ngondang nu kawinan ya. Iya tuh Mang ya. Mikir surat undangan ka komandan. Oh, iya undanganna. Iya. Nitip buru Mang ya, eta mah jauh keneh imah komandan eh. Oh, jauh keneh masih ka ditu keneh alang-alangan. Ayo buru Mang nya nun nya.
Ah siap. Kayak dibikin ku kula ya. Siap, Mang. Ayo buru Mang ya, nun ya. Ayo siap. The wedding. Waduh, atuh ieu mah kawinan di bae the wedding. Haruh, hareudang di bayang ya. Nyusim halodo ieu ujung niis-niis acan ya. Sasai nu menang surat undangannya. Sugun bae uhaingan. Ieu komandan aya Sarta Sarto Dudung Abah Dudung. Wah, oh teu meunang yang aman. Beuh, aing lamun meunang yeuh nya duit teu boga, hate panas. Pokona mah ripuh ben nu aya. Surat undangan can kabikeun we teh kamari ya. Ka komandan hiji, ka jawara, jeung hiji dikasih sapri ya. Sarta Sarto eueuh ya budak ya. Tasa apa yang dibikeunan kayaknya. Woi, Mang. Naon? Ari dia manggil komandan tok. Dia mananya teh sopan ka dia na. Ulah manehna doang ieu, Mang. Kitulah ka dia nanya na. Nek naon dia nanyaan komandan? Boga yang titipan ku budak dulu panggirang kamari ya teh ngabagikeun ieu lah. Beretan gitu ya. Kawinan. Dia mah surat undangan kawinan di deketin ka aing jahareudang. Kumakeun horeng ya. Bisa saya lah surat undangan. Atuh ieu nu meunang mah ya komandan, Ah, Sarta, terus. Sarto, jeung jawara teh Ambah Dudung. Terus. Hiji deui Sapri. Sapri mana heula ieu? Atuh teuing ieu Sapri mana boy yeuh? Atuh Sapri. Teuing aing Sapri mana boa, teu apal rupana mah. Kumaha dia mah babagi surat undangan teu apal jelemana. Coba nuleuing yeuh. Alamat tanta. Tah, Sapri di Cibingbin. Bener ya alamatna. Coba aya fotona we yeuh. Atuh moal aya fotoan, aya di foto pangantenna tah. Dak. Huh. Nyaon teh ya Sapri? Atuh ieu mah Sapri aing. Atuh lain di tadi ngomong. Paneng ngeut nyaho tadi meureun. Tapi nu bener bae kakaranna Sapri ya. Oh, bener Sapri, tapi kieu lain ieu. Mau segera Sisa alamat doang ieu mah. Mau segera coba Penasaran aing mah ieu, lain bisa salah alamat doang ya. Kemod nu ngondangna kemod. Oh, bener ieu aing ieu. Bener aing, Sapri ya. Aju bener ya teu diragukeun deui. Bener aing ieu, Sapri. Oke. Aju orang lempang we burungnya. Geus geura Beneran dia panggil di jalan. Ayo Mang. Ayo, Zap. Ini masih kemod he. Kamari keneh ngondang ka aing, ieu geus ngondang deui. Ngampura bae takanya. Oh, tenan naon atuh, kebenaran bae ka panggil di jalan. Panggil di jalan urang. Oh, ke belah mana deh gitu? Atuh biasa kan komandan ya. Oh, siap. Oh, nyu ada tuh. Oh. Iya, ngelieur ya kuari undangan bae, lur ya. Baru. Akhirnya. Oh, bener. Aduh. Bener. Ayo tanya. Ayo, jalan. Bro, lieur yang mah budak budak. Karawinan, jeung kawinan bae. Lempang aing. Bos, Allah teh si eta mah motor aing. Naon dia motor aing dibawa. Motor naon dia mah? Aing ka dina ge lempang. Lempang di mana horeng dia. Os turun di motor aing yuk. Masyaallah. Oh, iya. Koho Bang, koho. Jadi undangannya. Ngampura Mangnya. Gampang dia kerja bikin undangan tadi. Ayo. Ai, ini surat undangan situ kau yang kunan kena dicopot ya. Ngalieu, terasa sih. Masya Allah, aing salsi bae balik. Undangan yo, pohoan. Saya bilangnya. Eta pohoan ku saya terus ngewat. Sapri geus ku yang dibikeun, bari ngalir-lirkeun gitu saya eta. Tinggal komandan jeung jawara
Sarta Sarto. Kelar amat ini lima tidak. Lemburan, masya Allah, indah amat ya lembur aing. Woi Dan, Enak ya. Entah tuh Dan. Lain yuk ngomong-ngomong geus karuning ge ya parela. Ira dipanen ayo. Atuh kahayang bulan haji panen mah mumpung musim hajat. Tapi cocok jeung kula ya Dan yo. Mun balaleuneur ge parela. Laku kula geus panen melu dahar yo. Gampang tah montong ngagebot. Ho Dan. Mana beteng dia ilu manton gawe ge henteu hanglu dahar deui. Oh, atuh Dan lalaga neng ge. Lain Dan ieu he. Ieu urang katitipan surat undangan ieu jeung komandan. Tah, Acara naon cenah ya? kawinan Dan. Waduh, tuh panas di bae mah di ondang kudu kawinan. Ku makan horeng ya, tari makan. Kayak malah mun ngonang kawinan ulah kaing. Saha burung. Panas nu aya. Puguh bae teh mah panas Dan. Pukul lagi sarua bae. Hareudang lawan menang surat undangan nu kawinan. Beuh, Terus ira cenah ya acarana? atuh dibaca Dan dibaca eta na tah. Aya ieu tanggal waktu di dinya tah. Poe. Atuh heueuh pan dia mah nyaho meureun dia nu nganterkeunna sama mah nganterkeun ka dia akan maca heula. Pira aku dia teu maca aing mah. Oh, aing ngalirkeun di bae yo. Tadi si Sapri ngalirkeun aing. Ieu komandan. Geus baca bae di dinya. Iraha tanggal tah. Atuh ja poe Ahad dia. Ai dia Dan bisa macan teh sih. Poe Minggu Dan. Lain-lain Ahad. Minggu tah, tah. Ah geus loba mang. Kadekan ya. Atuh kan geus dibikeun eta ku aing. Lain situ sarua aing mah ieu mah Ahad eta mah Minggu. Sarua bae tah. Minggu. Atuh oh. Aya ngomong naon tadi kitu ka dia? Ahad. Pan Minggu cek tadi ge. Masya Allah. Ngalieurkeun dia nya. Sikat ku aing. Ngalirkeun bae teh komandan. Naon bedana si Ahad di Minggu? Komandan Miis. Ngomong naon dia? Ngomong ngemis ka aing. Satu komandan, sekali-kali atuh ngondang ulah tadi ondang bae. Aya teu lieur Dan. Oke diondang ku aing. Eta mah dihang diondang. Pokona mah siap Dan. Diondang naon heula be yo. Diondang ngaliwat dia ku aing, nyatu di nu aing tah. Pare loba aing mah. Tangekan eta mangaliwat parana ge hejokeun eta. Can digebot-gebot acan. undangan di undangan deui dah. Reseh bulan ieu. Pulau teh eta motor aing main bawa bae. Ya kali ya di penondangan. Kuari ya. Aing. Yeur dak ieu kuno undangan pernah saing mah. Puguh duit nama, ieu ku hareudang neng mah yo. Masya Allah. Ada telepang tak. Tadi kula mah nyohade bae kan nyohade atuh. Saing mah. Sok ngalieurkeun bae. Dasar yang parusing. Ai, kok ieu surat undangan jadi aran komandan kieu. Ira ngahuduk neng ngaganti aran kieu. Kumaha zeta. Nah, pan jadi sapri suatu nangan aing. Aneh teu karteng mah. Woi, Pri. Naon Dan nyohade teh surat undangan deui ulah pahili kieu. Naon dia? Mantap ge ada Pahili yo surat undangan. Pahili. Emang eta paenaon kitu? Jadi yang poe Ahad. Ahad coba nuleng yo. Non bedana sih Minggu jeung Ahad. Tah deuleuh Dan, Minggu tah baca tah. Mana Ahad di mana Ahad? Ahad. Non beda sih Ahad jeung Minggu. Lieur aing bae. Dia di lieur tah. Woi, Dan. Naon deui dia? Coba Dan, kumaha geus kudu. Naon dia? Eta undangan menang ti mana eta? Terus teuing cuma mana ge? Nuju eta kawinan apa sundatan eta? Atuh kono kawinan ieu mah. Kieu Dan, ieu urang menang undangan tinu kawinan. Terus kumaha? Undanganna orang bareng bae kan sama-sama jomblo. Non hubunganna undangan jomblo kuat bebarengan dia mah. Biar merasakan hareudang bersama melihat pengantin. Yuk.